Mangsa sagara murka ngoyakeun eusina. Duh Gusti, lamun bencana ieu mangrupikeun cobaan, paparinan dulur abdi sajuta kakiatan. Lamun mah ieu bencana mangrupakeun pepeling, mugia dulur abdi teh dipaparinan eling. Lamun ayeuna dodoja teu daek nyingkah, lain berarti pangeran teu nyaah. Meureun tingkah pola urang anu masih keneh nincak dina jalan anu salah. Jeung lain zaman anu robah, tapi anu ngajamanan anu robah. Alam dunya geus teu anger, sabab loba jalma anu geus lalieur. Bencana di mana-mana. Naha urang can bisa ngadeukeutkeun hate ka Nu Maha Kawasa? Apal bahwa dunia teh geus kolot, tapi naha urang loba keneh boborot memberi endahna dunia anu geus kolot. Alam dunia anu sakitu loba barokahna, ayeuna mah geus robah, loba musibahna. Alam sanggup nyukupan kabutuhan manusia, tapi alam teu sanggup nyukupan kasarakahan manusia. Manusia ulah heran lamun dunia loba bencana, da kabeh ge ulah manusia. Sok ayeuna mah silih ingetan, silih elingan, ngaranna ge jalma pasti aya bener jeung lalaina. Ayeuna mah eureunan ngalakukeun maksiat, binsi dunia teh kaburu kiamat. Jeung geura jauhan nyieun dosa, ayeuna mah geuwat geura inget ka Nu Maha Kawasa. Mugia cing disalabarkeun. Contona payung. Payung moal bisa jeung moal pernah bisa ngeureunkeun hujan. Tapi ku ayana payung, urang bisa nangtung dina tengah-tengah hujan tanpa kabaseuhan. Sami oge jeung kasabaran. Sabar acan tangtu mere kemenangan jang urang. Tapi ku sabar urang bisa ngahadapi sakumaha gedena cocoba hirup.